mikir masak. Ya, alhamdulillah tinggal di Indonesia tapi jadi bisa ngelakuin dari ke ibu rumah tangga. 50.000 ke pasar. Lauk kayak menteri senam nih rumah genep. Ada nasinya enggak? Terus mah gak bawa nasinya ke gue. Gadis mau ke warung beli sabun mau nyuci. Biarna itu bawa bingkisan apaan banyak banget. Itu buktinya THR buat gue bukan buat lo, bukan buat siapa-siapa. Itu udah ada saksinya. Hah? Waalaikumsalam. Oh, kebo. Udah. Mau apa? Ih, aneh. Jaga lari pagi capek banget jadinya. Haus. Sono manuk. Sawah gua ini mah. Aduh, sono. Ampun sono manuk. Sama sate. Aneh. Wah, wae. Mal mararangkat iya tuh manuk nage. Tapi saha sih nya? Ai, geus kolot mah teka tempuan panan. Rada rumeng teh ya rumeng. Mah mata kolot rumeng. Barala banget Ampun, dia pelak bonteng. Arek paraene wae, karena ke kamari. Can oge urang ngaborongkeun geus ke hari yeuh. Mana ieu buahna? Ih, bonteng teh. Ini capek, capek ngagemukan ieu. Urang mending geus beak ratusan ribu. Can ngaborong-borongkeun, ngalah parae. Lincan ge menang saperak-perak acang geus daun geus bareureum. Di beak modal atuh ai kieu mah. Kumaha sih pepelakan teh? Sono pergi ke Cirebon, ke sana. Ayo pergi sana. Pergi sana. Tuh ke sana, ke Cirebon. Kamu ke sana. Mangga tuh manuk. Kasalah si keni. Kapal mah egat. Aduh. Anyai sangkan. Pateng ki. Bakal manuk tanang kadog mantog. Hidang sama Ira. Kali itu manuk ke sawah si Ira. Ih, sawah gua ini mah. Si Ira. Ira! Kene ay tulungan. Kena aja lu mah sawah gua mah lu kasih manuk ya muampus ya murak na eta jatuh. Soalnya tau manuk ke sawah si Ira. Tong hudang Ira. Kene ay ako kabila kain. Ang lah boleh ditulungan siya sendiri. Aduh, tangkang enger dong. Ay siya ko na kawan Ira. Ku karunya. Kiri ngapelekuk Ira. Aku na kawan. Angkat naleo. Terus ini kelulumpatan waya tuh. Tulung kasih sending gak ditulungin. Terus tunjung. Udah. Lompatan wae ke seleka halu. Hanya bahkeun manuk ijot. Hayang ka saung maningga. Atuh manuk wae nyebrung. Heuh anjeun itu tala rusing betul kat sia mah. Sudah seleka halu. Hayang pada geus kolot apanya? Emang anjeun ka kolotan ka geus udah ka lompat ijot. Aing geus kolot keur kolot beureun urang mah. Aing teh da heuh lah ngagagah keneh. Hayu Ini saung gua, punya gua, saung gua.
Gua punya saung. Sini. Dan eta mah ini tadi tolongan sana. Atuh gua mah lu mah lenjeh pisan. Kayak gua tuh nih kalem. Yang ngaso di saung gua. Turun. Tuh, orang kaya Tah gua mah punya istirahat saung. tah. Tah, minum Nutan sia. segala endah buku si atuh seni. Biuk sa ijot ngomong wae. Suku aing ijot. Kapugilir. Pukul teh naon, tah naon. Malintir. Atuh lagian si Amang, ada orang urut atuh ku aing nya. Buru apa kok? Ulah lenjeh teh, geus karola tuh orang teh. Bolodok. Ah, Gua mah kalem diukna di sisi gagaleng doang. sama nulungan henteu da seni. Atau dia mau ujat-ajat tuh wae geus kalah toge. Tah. Ini toh. Saobasan. Ku aing tak ganja. Ih, aing mah cara mama nu kitu ieu aing mah kuat meureunnan. Tahan saeutiknya. Ciduhan. Kebelesang. Modar sia. Modar sia. Arep si ijot teh nalauna. Si Amang Terus, bari tulungan malah kalah nuong-nuongkeun aing. Tuh tahan wae na teu bang nyeri sakitu mah atuh Ira. Bari nya geus kalah. Heuh kok nage sia teh geus sekolah tang lulumpatan wae. Kos kumaha ayeuna? Kebo aya naon? Sirah. Kenapa? Ujuk-ujuk. Kenapa sih Ira? Abu. Nabu. Asuh ka dia sia kokom. Kos budak lulumpatan jaga manuk atuh kan biasa wae urang mah nya. Atuh manuk. Ada yang ngira tuh betulan. Aing kawalahan sate. Atuh kita mah udah tua. Jangan pada lari-lari. Tuh, terkilir ya. Tuh sate. Aing kabubureun atuh manuk loba-loba teh aing kabangol-bangol kuat napuk na itu ah. Agian geus karolot game segala hayang ka Sarawah wae. Cara urang dong ta. Ora kene ka sawah itu mah geus karolot ini segala hayang segala manuk, segala ngarambet. Geus kolot mah cicing di arima. Ih, masin ini teh. Hi. Siang ora keneh nya. Belum tentu sia teh umur sia teh nepi ka kos urang karolot kieu nya. Moal tentu ieu meureunnan. Bama sia teh pahisukan da urang geus kolot ieu. Nya. Ya Ipat, Sena. Bener. Kita mah alhamdulillah udah pada nyampe tua ya. Bersyukur ya. Heueuh nya, ka sawah teh lain menang daek ieu pan. Urang mah butuh. Asa geus kawajiban ti ngongor anya urang teh ka sawah teh nya. Jot. Heuh nya. Kumaha deh atuh kemarin ge gua. Itu amet gua guar letak itu kenyang-kenyang. Kirain gua apa? Belut kali belut. Gua angkatnya gua telak-telak ya. Ular kadut. Gua ini apa ini kata gua alungin aja, untung kagak macok mata gua, kagak kelihatan. Itu ular masih hidup kata gua. Lo hidup lo ular. Buset kaget. Udah sore hayu ah. Hayu orang Balik. Gak Hayu kerasa itu, ya. rek hujan. Udah, hujan. Yuk. Hayu. Hujan geuningannya. Urang kalupang nalila. Si Imah si candaan di Imah ongkot. Hayu urang, itu aku, si gadis. Ayo. Hayu orang balik. Kayak masih betah di sini kumaha. Kamu kumaha sadek ngendong ge ajeun. Aja sama Ira. Atuh gua mah takut sorangan mah milu. Pelan-pelan Seni. Ayo, pelan-pelan. Ayo. Ayo. Tungguan aing. Nah, kowe ditinggalkeun meureunnan ah. Tungguan gua ge mau balik. Atuh Asya baralik mah. Dicampur sama kebo. Enak dimasak. Gua mah kagak beki ah. Ira, nih, Ira. Yuk, ambil. Tadi aing mah sok tararangkeun ada anu kari nu harejo teh. Emang sia teu pantang. Ini gua gimana ini nyebrang? Aduh, gua tolongin. Tuh loba kungkang. Kangkung Sena. Emang beda? Kebo.
para kebo. Ya seni. Tadi udah dia tak purut etan nu orangna. Udah anak gua mah orang kaya kagak suka beginian. Siapa sok geus? Ah, berisik ngomong mah. Balik gawe ge mau piksa. Ini sambang. Oh, gua di paraban begini mah kumaha gua tuh. Tuh Ipat, tuh di tengah tuh banyak. Ayo. Mah kayak kemana? Penerenak it kadi tu mambung asing aya onakonda. Pas capok buaya. Ini caplok marana. Ih, bayang aja ompong sugan kos masia teh sati irah. Ah, Si Irah nombong mah. ari irah kesan, ari ngaran aing saha? Dia mah Seni burung. Seni permanen. Action. Action. Sono manuk. Sawah gua ini mah. Aduh, sono. Ampun ah. Apaan sih ini, Mo?